anger nyeri. Gus, Masalah nyabut. kunaon maneh Gus? Ah, si Supri itu kan kerengkelan. Aduh. Ini kieu rasana Sup. nyawatan. Kunaon Sup? Astagfirullahaladzim, duh. Nyaut aduh minum kopi. Untu Sup. Lain. Suku untuk. Untu. Oh, iya. Sup. Urang boga obat nyeri untu anu ampuh. Lah bohong lah bertugin Asli Sup, arek meuli. sebarahan. Luka tah harga nama. Rasa Ya. manjur ya. Manjur ya, masuk. Mung ditek-tek lah, mung diceplokeun. Moal. Tante molong henteu ieu mah. Sip. Ya 50.000. Urang neang heula. Balik gitu bener. Bener Sup. Sok, Sok nyokot teh lah. dijamin. Kalau ya. Awas mun da teuing. Sok, dagoan di dieu nya Supnya. Heeh. Urang ek neang heula. Pengokeun sprite heg. Sok. Dul, Oi. ulah hilang teuing nya. Oh. Ah, Oh. Nah si Supri teh ku aing geus dicabut untuna meh ampuh. Kaos Mang, Kaos naon? tuh sarae Kang. Sok bade milih ya, mak ieu seur keneh na kantong ieu. Oh. Sarae kaos nama ieu. Ieu kanggo dewasa, lah kanggo lah Agung. Teu. Oke, abi bade aya nu nitip heula abi teh teh nu orang heula. Mohon. Kayaknya Nya pernah di ditu nya. nya. Oh, mana? Nya sok. Karaos. Karaos Mang. Mang karaos Mang. Mang karaos Mang. Mang, buat pae teh jelema teh. Mang. Karaos. Mang, karaos Mang. Iya, sugan rek meuli ya. Sugan buat pae teh jelema teh. Sugan aya nu meuli ya di dieu ya. Aya sudah di jelema ya. Assalamualaikum, punten. Saha tuh. Mang, karaos Mang. Kenapa gua keur karaos ieu ge terus ku mari ku barang. Sanes Mang, abila ya dagang kaos tinggal di mana sarae ya sanes eta maksud Ari kitu Mang. maneh. Nyao bil mah keur nyeri huntu. Kalah karaos-karaosan. Sing aya kasopanan pun mah batur keur geuring keur naon. Karaos mending ngahina pisan kok nyaut-nyautan kieu. Karaos Mang ya tinggal di sarae Mang ya. Enggak, Bisa sampai. dipilih Mang. Kunaon batur keur nyeri huntu teh kalah ieu wae karaos-karaosan. Ieu mah Lamun batur keur nyeri huntu entong dagang kaos, meja, kasur, kasur ketah jang lu geuring mah. Ingat dong. Tapi terang aya nu nyeri waos da Kang hampura. Astagfirullah. Nita si Abdul, bari dieu papak jeung jelema baju hejo goreng-goreng teu di kacamata. Oh, nama teh aya paling ditutuh pernah ka dieu teh. Ari si Saur nama rusuh cenah gen. Kitu nyebatna teh. Duka bade ka mana? Eta kaos mantak batir huntu cager mah. Insya Allah lah ya tadi mama ya tiru ya gen bekal damang. Mau hapuran eta kaos. Moal sarae Betul. ya teh impor sadayana ge Kang. Eta seberapa kaos itu Jina? Ieu, ieu seberapa? Tanu ieu mah 75 darada alit. 75 nya. Mohon darada alit. Terus saya meuli hiji urang mah 75 nya. nya. Kope angsulna. Ya, angsulna kop dimencetankeun. Kan 75 hargana ieu. Mohon. Tah, kitu nya. Aya angsul 25.000 deui, sok ke pencetan tong diangsulan. Geus teu jadi huntu. Ya Iya. kitu. Ieu teh Kang 50 kan ya kaos 75. Nya
kope angsul lamun 25 mah. Ngan pangcetankeun beri ngaraguan si Abdul datang meuli obat. Oh nya. Nya nuhun atuh nuhun. Tah gitu sih ngarti. Nya. Kan duit teh kan harga 75. Nya kok angsul mah 25. Pencetan. Oh nya. Ngarti? Nya. Nya sok pencetan. Ngaraguan si Abdul. Atuh badang teh kieu cilaka. Tuh mencetan. Teu cilaka kumaha atuh baturkeun jadi untuk karaosnya nyeri atuh da. Mana ieu teh nyeri waos Iya ka dieu teh apa? Oh, dia. Ka dieu punuk. Kudu nyerina ke waos din Kang. Batur oge lamun gering nyeri untuk bujur disuntik mah. Oh. Cager gitu loh si Supri teh. Itu kan kawas sih dia. Mohon, Empat jeung urang Mohon. Iya, Surat surat. teuing dul ti mana bieu teh? ngantri sup. Ngantri di tuna pesan obatan. Ribu hega aya tukang kaos karaos. Ya tadi papapak jeung urang ada teh nawaran kaos. Sugante atuh ngahina urang gitu pada urang teu nyeri huntu. Nggak kene nyeri. Wah, lain omongkeuneun. Sok aya meunang urang obatna. Hmm. Ya, sok. Mang Agus bantuan urangnya. Nya. Kumaha? Sila. Lain tadi inum. Henteu. Cek mana? Obatna Bentuk kapsul cair tapi kumaha urang mah mumpel mah bangun sok nyelek geuning gerong. kapsul besi. Kapsul besi manjur. Jat besi. Jat besi. Jat besi. Sok. Mang. Jat besi nya abdi pernah ku jat besi. Naon eta? Ieu keur nyalawakeunana. Oh no. Kudu kaciri. Bantuan Mang Agus urang. Nya. Saha nu mogok motor? Mana? Lah eueuh mana obat aya teu kuat nyeri. Iya obatna ieu tuh dua rupa. Sok Mang Agus bantuan urang nyepengan. Sok. Nah, Kumaha ieu? ieu sedikeun ieu na. Mung lah mah. Tadi perjanjian obat. Pan ieu obat hiji-hijina anu nyagerkeun nyeri huntu. Sok lah yang pasrah lah. Daripada nyeri wae huntu mah. Ieu na kieukeun Gus. Sok. Pareureuh. Sok. Bisi kaciri eta. Sok. Da urang ge rek peureum ieu teh. Sok. Oh. Beunang aya masuk tuh huntu teh. Anggar karasa teu? Anger nyeri euy. Hah? Anger nyeri. Gus. Basalah nyabut. Kunaon maneh Gus? Hah? Salah nyabut mu aing dia mah. Hah? Oh no. Salah nyabut. Maneh mah aing teu nempo ah. Taingan dulu anger keneh nyeri huntu dewek. Ay. Kobe teh kudu pareureum geuning uing kan lu peureum. Perem, aduh. Oh, Aduh nyabut atau perem, dul. Sok atuh pasangkeun deui Gus. Lah sok we eta mah. Kita boleh masuk pikeun eta mah. Sadakokeunnya. Sok kudu urang sok. Samuk mah teh. Sok cekelan. Perem. Sok moal. Si salahan ke geripuh. Sok. Malamnya. Sok. Ayo ya. Cekelan sok. Sok. Sedikeun eta na bibirna. Oh. Beunang huntu teh teu nyeri teh. Cager sup. Kasa bukit nyeri ha. Geus kayak setengah jam cager lah. Salahan, Dul. Nuluhur salahan, naon sih menyebut nuluhur? Nu mana? Luhanap. Lah geus kita bakal cager diadu-adu. Aduh. Ayo untuk nanya di dia nya disirek dikubur. Guys nya 50.000 ampuh. Gus, mana mayar tadi geus panyebutkeun huntu uing hiji. Aduh, kaos can payu deh. Bari disiksa di dia dia kudu mayar dinya. Kok geus tadi diduitan kaos mah geus Supri. Aduh. Tapi geus panyebutkeun huntu sarua. Supri ge sarua mayar ka urang 50. Berarti orang mayar 100-nya udah 2. Tuh, 50. Kan tadi itu jambut 2 salahan bieu hiji. Mau ngomong mayar di orang ngomong? Geus pan Supri mah tadi geus. Heeh. Terusnya Heeh. ngaruhun ka sadayana. Sok. Terima kasih
yang sudah nonton dan jangan lupa like, and subscribe. komen.